Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda dina lawungan kasalapan. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan istilah miara ingon-ingon jeung rarangken barung. Istilah miara ingon-ingon teh pami dina bahasa Indonesia nama nyaeta istilah miara hewan peliharaan. Ayeuna buka buku paket halaman 48. Istilah miara ingon-ingon nu kahiji nyaeta paranje. Paranje teh kandang hayam nu disimpen di kolong imah, nu dijieunna tina awi. Nu kadua nyaeta karamba. Karamba paranti ngawadahan hayam anu dijieunna tina awi anu dianyam. Wangunna kawas karanjang ngan rada gepeng. Nu katilu nyaeta ranggap. Ranggap teh anyaman carang tina awi paranti ngarungkup lauk atawa ngurungan hayam. Nu kaopat nyaeta meutingkeun. Sesebutan keur hayam nyaeta ngasupkeun hayam kana kandang mun wanci geus rek peuting. Salajengna nyaeta nyileunglem. Nyileunglem teh sesebutan keur hayam atawa manuk nu nyirekem dina sayang nu aya endogan. Nu kagenep ngangon. Ngangon teh ngencarkeun ingon-ingon, domba, sapi, munding, jeung sajabana tuluy dibawa kategalan sina neangan kahakanan sorangan. Nu katujuh tetelo. Tetelo teh kasakit nu sok nyerang ka hayam. Nu kadalapan ngarit. Ngarit teh pagawean neangan jukut keur parab ingon-ingon make arit. Nu kasalapan ngabedahkeun. Ngabedahkeun teh tina kecap bedah. Hartina ngocorkeun cai tina balong atawa sawah nepi ka saat. Nu kasapuluh pamakanan. Pamakanan teh bagian tina kandang domba atawa sapi paranti neundeun hakaneun. Tah barudak sakitu istilah-istilah dina miara ingon-ingon teh. Tekeng hilap pami nu teu gaduh buku seratnya anu tos gaduh buku garisan wangenan atau pengertian singketna nu aya di halaman 48 dugi 50 hiji. Emut-emutnya salajengna dinten ayeuna urang diajar ngeunaan rarangken barung. Naon cik ari rarangken barung teh? Rarangken barung nyaeta kaasup kana salah sahiji kecap rundayan. Rarangken barung teh kecap anu make rarangken hareupka jeung rarangken tukang an. Perhatoskeun contoh kalimahna. Kaadilan teh kudu ditegakkeun. Kecap kaadilan teh asal kecapna tina adil. Ditambah atau dirobah make rarangken barung jadi ka an ditambah adil janten kaadilan. Contoh kalimat salajengna nyaeta atos kacaangan ku lampu teu acan panggungna. Tah kecap kacaangan teh asal kecapna tina caang. Ditambah atau dirobah make rarangken barung jadi ka an ditambah caang janten kacaangan. Kumaha barudak ngartos? Tiasanya ngarobah nganggo rarangken barung? Cobi ayeuna hidep nyobian latihanna.
Kumaha barudak, tiasa ngartos. Mudah-mudahan tiasa sareng ngartosnya. Upami atos kempelkeun di Edmodo. Kada hilap fotona kedah jelasnya tekengeng blur. Tah sakitu wae kangge pangajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun, wilujeng patepang deui minggon payun. Semangatnya barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.